Jamaah anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu sakumaha biasa urang saajana pangaosan urang doakeun heula dulur urang menuju ke sehat. Nu pertama nyaeta Mang Kedung atau Mang Dul Mukti nyaeta kamari nyenang ajajal hiber jadi ngajajal awak kena hiber di tanggal jamblang pemantin teu bisa ngapak ka luhur gitunya sing orang kahandap ajeuna hateuna mah pararateun. Tapi alhamdulillah sanajan kitu urang doakeun mudah-mudahan Mang Dul Mukti dipanjangkeun umurna tetep kaiman Islamna dicepetkeun cager dina segala penyakitna oge keluargana dipasihan